Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasehatan jeung kasapatan nu mana urang tiasa katepang di dina ieu acara. Ibu jeung Bapa anu dipika hormat sareng rencangan anu dipika cinta, para wargi anu dipihormat ku simkuring, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kesehatan jeung kabersihan. Urang sadayana wajib ngajaga kebersihan jeung kesehatan. Misalna, bersihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Contoh anu sanesna, urang kedah micen runtah kana tempatna, batuk atawa bersin kudu nutupan, ambe henteu nularkeun virus ka batur. Abdi teh kedah mika cinta kana kabersihan diri urang sareng hate ge kudu suci jeung bersih. Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotoran rohani, caranya teh nyaita kudu ningkatkeun keimanan jeung ibadah ka Gusti Allah. Anu kudu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi kudu kedah ngagerakeun jasmani misalna dengan berolahraga. Lamun hayang sehat teh kudu ngajaga kebersihan lingkungan. Lingkungan anu bersih bakal mangaruhan kana kasehatan diri jeung babaturan. Tuang tina eta urang kedah ngajaga kebersihan sareng kesehatan lingkungan. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan jeung kebersihan. Mohon maaf bila ada kalepatan. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.